Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung tipayun urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos maparin urang sadayana mangpirang-pirang kanikmatan. Utamina nikmat iman sareng nikmat sehat. Kanggo ngahadiran puncak acara Kartinian Nieling dinten Kartini 2025 SMA Negeri Hiji Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Ibu Guru, staf tata usaha sareng rerengan Komite Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta. Sareng teu hilap rerencangan sadayana. Wilujeng sumping ke ieu acara simkuring Yasmin Kamila Putri salaku panata acara bari ngadugikeun runteuyan acara dina dinten ieu. Nu kahiji pamuka, kadua maos doa, nu katilu ngalagukeun lagu Indonesia Raya jeung lagu wajib Ibu Kita Kartini. Kaopat biantara ti Bapak Dinas Pendidikan Purwakarta. Kalima biantara ti Bapak Kepala SMA Hiji Purwakarta. Kagenep pegelaran busana. Katujuh biantara ti Presiden OSIS. Kadalapan biantara ti Ketua Pelaksana. Kasalapan pengumuman pemenang pasinggiri. Kasepuluh pinton seni. Kasebelas jeung panutup. Kana acara salanjena biantara anu kahiji baris didugikeun ku Bapak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Kakersa Bapak Aska waktos sinareng tempat dipihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sampurasun. Wilujeng enjing para hadirin. Puji syukur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasangga ka Allah nu Maha Kawasa. Sholawat sareng salamutja sawangsalna nganteng ka junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahadirin sadayana anu dipikahormat perkenalkeun simkuring Askada Barinsani salaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Dina kesempatan anu mulya ieu simkuring ngaraos bingah tiasa hadir sareng masarengan keluarga besar SMA 1 Purwakarta dina acara Maling Poe Kartini 2025. Mugja peringatan dinten ieu tiasa janten pengingat yen cita-cita Kartini henteu eureun di zaman anjeunna, tapi terus hirup ngaliwatan generasi-generasi muda, utamina para wanoja anu ayeuna boga jalan pikeun ngahontel impianna tanpa kudu sieun kana batasan sosial. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Dinas Pendidikan Purwakarta kana mugi-mugi janten motivasi sareng panyumangat kanggo urang sadayana. Salangjungna urang sami-sami dangukeun biantara ti pangeursa Bapak Kepala SMA Negeri Hiji Purwakarta Bapak Abdul dihantulnan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Langkung ti payun urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mamparin urang sadaya mangpirang-pirang kanikmatan, utamina nikmat iman sareng nikmat sehat. Dugi ka urang tiasa patepung lawung paamprok jonghok di patempatan dina kayaan sehat walafiat. Kanggo ngahadiran puncak acara Kartinian Nieling dinten Kartini 2025 SMA Negeri Hiji Purwakarta. Sholawat miwa salam mugia salamina nguncur ka golontor ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina ka para sahabatna dugi ka urang sadaya salaku umatna anu insyaallah taat dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala SMA Negeri Hiji Purwakarta. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Miwa Ibu Guru staf tata usaha sareng kerenengan Komite Sekolah SMA Negeri Hiji Purwakarta sareng teu hilap rerencangan sadaya para siswa-siswi SMA Negeri Hiji Purwakarta anu kusim kuring dibanggakeun. Wilujeng sumping di acara simkuring salaku panata acara baris ngadugikeun runtutan acara anu baris kapidangkeun dina dinten ieu.
aya pamuka, aya maos doa, terus ngalagukeun lagu Indonesia Raya sareng lagu wajib nasional Ibu Kita Kartini. Terus biantara ti Bapak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, biantara ti Bapak Kepala SMA Negeri Hiji Purwakarta, pagelaran busana, biantara ti Presiden OSIS, biantara ti Ketua Pelaksana, pengumuman pemenang pasanggiri, pinton seni, sarang panutup. Hatur nuhun Bapak Kepala Sekolah kana biantara sareng arahan kana ieu acara. Acara salangjengna urang dangukeun biantara ti wawakil siswanya eta Presiden OSIS SMA Negeri Hiji Purwakarta Kakersa Nasyifa, mangga dihatur kananan ka panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para hadirin, puji syukur kahatur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasanggai ka Allah nu Maha Kawasa. Salawat sareng salam mugia saosna ngantong ka junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka Bapak Ibu sareng rencangan sadaya anu simkuring diberi hormat. Simkuring selaku Presiden OSIS SMA 1 Purwakarta ngarasa bagja tina acara ieu tepatna 25 April 2025. Mugia kaperingatan janten peringat semangat pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakersa Nasyifa kana biantarana. Ayeuna urang dangukeun laporan ti Ketua Pelaksana Puncak Acara Kartinian 2025 Kakersa Namapira, mangga dihaturna. Oke guys, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing para hadirin, puji syukur kahatur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasangga ka Allah nu Maha Kawasa. Salawat sinareng salam mugia salawasna nganteng ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring salaku Ketua Pelaksana Mieling Poe Kartini tahun 2025 ngucapkeun hatur nuhun anu saagung-agungna ka panitia, Bapak Ibu guru sareng sadaya anu parantos nyumbang waktu, tenaga jeung pikiran pikeun ngalarapkeun acara ieu. Mugia acara dinten ieu janten pengalaman anu matak reueus pikeun sadayana sarta tiasa ngendong pikeun langkung wani nembongkeun bakatna. Hatur nuhun ka sadayana, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakersa Namapira kana laporanana. Hatur nuhun oge ka sadayana rerengan panitia anu parantos banting tulang ngawujudkeun ieu acara dugi kasuksesna. Salanjutna urang dangukeun diantara ti pemenang pasanggiri. Kasyahla dihaturnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng enjing ka para hadirin, puji syukur kahatur ka Allah nu Maha Ghafur, puja kasangga ka Allah nu Maha Kawasa. Salawasna sirareng salam mugia nganteng ka junjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin anu dipihormat, dina kasempatan ieu abdi bade ngahaturan nuhun. Abdi Syahla ti kelas 11 F8 ngaturkeun nuhun kasih kepercayaan ka abdi janten pamenang pasanggiri dina acara Kartinian nyaeta Mieling Kartini tahun 2025 di SMA Negeri 1 Purwakarta. Mugia eusina tiasa terus diputraskeun urang ayeuna. Hatur nuhun kasadayana hadirin anu parantos ngadangu kalayasa heulaanana. Mugi Gusti maparin berkah jeung kasuksesan pikeun urang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hadirin anu simkuring dipihormat, alhamdulillah runtuyan acara Puncak Mieling dinten Kartini 2025 SMA Negeri Hiji Purwakarta dikawit dugi ka akhir. Parantos rengseng kalayan lancar. Simkuring selaku panata acara ngaturkeun nuhun kana sagala pangantosanana. Mugia ieu acara janten mangfaat kanggo urang sadayana. Sareng semangat
Ibu Kartini kagem mejengjeng bangsa. Utamina dina widang atikan sareng terasurung dina manah urang sadaya. Pinepet niwah paro ngoniwangi kusim kuring hormat mung takitu anu dipihatur hatur nuhun bilih aya kalepat. Urang tutup ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.